Masya Allah, benahan aing mah yakin handro macan dahar ya. Benernya karunya apa tentu nasib dia. Aing ulama alhamdulillah langsung datang di beredaha berkat Gusti kana muhungkilkeun. Nu paling mantap eta teh warna bodas geus kantongan ku aing. Jadi geus ngomong wae tadi ka Pak Haji Jaroni aing mah ceramah 10 menit langsung ngajo kana mobil kabur. Paling dirempuh aing orang dia. Sekarang doakan mudah-mudahan anjeuna sepuh urang sing disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal atuh tamina puji simkuring dipihormat dulur jamaah sadayana aparatur pemerintah dikawit Bapak Lurah sinareng Bapak Dewan urang sadayana nu hadir dina dangat ayeuna wabil khusus ka Bapak RW khusus lil khusus ka Bapak RT nu perlente nu kadang-kadang zaman corona mah jadi RT capek gawe tara kapake lamun aya bansos turun di KRW-an nepi ka RT dibagikeun aya warga teu kabagian nu dicarekan nu dicarekan aya nu ngomongkeun RT aya ngajarkeun macana teu kabagian bansos teh RT na pilih kasih ari nu beunghar meunang ari nu barang sak teu meunang eta RT. Betul-betul gitu salah gitu lain betul tapi bener orang dia sok ngomongkeun ya kukula bejaan RT mah teu salah nanaon RW teu salah nanaon lurah teu salah nanaon KPG dikarumpulkeun KTP jeung KK cuma data datang di pusat itu tidak kenal semua dengan kita semua mantapna pusat yang penting mah turun we bansos nu paeh ge meunang aneh aing aneh dan nu paeh meunang dan meureun data baheula meunang mantap ulah nyarekan RT karunya di zaman corona mah RT kuat baragan ayo terpercaya naikkan RT ka di RT endang nya RT endang badag gawakna eta nya luar biasa Masya Allah kurang kumaha ce RT mah bageurna tidak bisa sembarangan memberikan bansos karena data sudah terdata lamun dibikin paduai justru RT bisa dipenjara hendak dipoto narima bansos nage urang kunaon can kabagian Ustad ongko urang mah hirup teh lieu ka waraga teh teh sembek minta sembak lepakeun ku sapan kokornya sebalang sakosa tapi teu menang-menang bansos canil ongko maneh sok ngahaluang baheula milih tepah hili bag jamaah mual geus diatur tidituna Bapak Haji Jaroni di lanu bageur ya parah lumayan eta geus diatur tidituna bantuan nanti sama sekali hayang bantuan embung anu itu pas kita teh nu dan hayang aya gurunan tarang gitu geus diatur tidituna bisi mah eceu salakina jeung lobakina we berarti lalakina nu teu hadir tah lamun teu hadir tanya salakina masih ngaji meunang ti balap budak teh lah geus diatur tidituna jadikeun judulnya masya urang kumaha RT mah lamun aya bansos nya sahiji ge teu wani nyokot sabab data foto didikeun ka RW anu saya tadi cokot cek hansipna teh nu maijah bare urang tadi cokot ku maijah teu butuhkeun kana bansos lain teu butuh Pak RT meja teh geus kolot leumpang nyana lamun ti imahna ka imah RT 1 tahun karak nepi wah boy tak kuli legating tah leumpang muter saya mah ka Bogor leumpangna ya Allah karunia amat geus kolot teu wani atau teu bisa nyokot bansos cek RT hansip berangkat ayo Pak RT berangkat jeung hansip ka imah maijah rek anterkeun bansos. Assalamualaikum Assalamualaikum keluar maijah muka ke lawang kantor cekrek malarah cekrek buah-buah ya suara pantau ke kode alam ya muatu bulan asak tuh mah ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sehat udah gering naon mah awak mah jagjag RT gering naon atuh ayo ya aing teh geus balangsa kaya nama RT pan di baheula lain nya hogelebuk
ayeuna mah leuwih parah. Masya Allah, bener mah parah balangsang. Bener materi olahraga PDP sampai ninjak sebelah geretakeun pusat Bangkok Koronyoso balangsang rosa. Malah ayeuna mah ninjak di kotok kita peje. Ada di kotok namun teuas mama ah. Mah bener susah. Demi Allah RT, mang geus teu boga naon, geus teu boga duit, geus kilu poe malah mah teu sare. Kunaon teu sare? Teu boga duit. Nah urusan mah sare jeung duit. Lamun sare teu boga duit kumaha nasib mah lamun teu sare ngimpi naik angkot bingung mayarna. Atuh ulah mah teu kudu mayar hudang ge geuning angkotna. Ari si Abah ka mana mah? Si Abah mah unggal poe ikhtiar neangan deungeun jang dahar. Ka mana? Ka sisi wahangan ka ditu nguseup neangan lauk jang deungeun sangu. Asok menang laukna. Tara menang da ayeuna mah laukna ge make masker. Ini bisa watan ngomong lagi. Mah geraku atau lauk pakai masker. Panjaman corona mah kitu, peraturan teh kudu make masker ayeuna mah. Peraturan ge mah teu kaharti. Teu kahartos kumaha mah peraturan eta cek mah kumaha teu kahartina. Cenah gara-gara corona ayeuna mah salaki pamajikan teh lamun rek ka mana-mana teh ulah boboncengan duaan. Kumaha mun pamajikan hayang ka pasar Cekat biasa oge naik ojek. kayak tadi teu kaharti tanya. Aja salakina ulah naik ojek ajeun. Depan ojek ijeun mah ini benerannya. Ya Allah mah. Aya naon maneh RT ka imam mah satatalina ge tara. Ih mah hampura mah jauh di jugjug anggang datang pula ti imah ka imah emak rek silaturahmi bari rek nyandakkeun amanah. Amanah naon? Yeuh mah menang bansos. Pisaha Di corona ieu mah. di corona. Heeh mah di corona. Gusti geuning corona teh bageus. Mudah-mudahan corona teh sing panjang umur. Mantap tuh angget geus ya corona gara-gara doanya ini. Mana mah tenang mah corona panjang terus yang menang bansos lain ya riweuh. Kadang-kadang panitia batal, kadang-kadang panitia batal. Pernah ulang ternyata tadi ke dulu pula tanya sahabat pula Ustadz Muhammad Sidik Kipocai. Pemajikan agar hamil mantap doakeun ulah di lockdown deui amin. Untuk riweuh pemajikan hamil di lockdown beuh puyeng kana sirah. Kakulak bersono kene keur ngadengikeun karakeun gek kieu langsung beres ajeuna mah cenah bisi penting teuing jadi teu naon. Penting oge siap sampai subuh. Tuh nu barohong mah siap we. Ya Masya doakeun Kang Kiai Sidik sing barokah ilmuna. Sahabat pula eta. Sahabat dekat seperti jin dan jun. Jadi taulah jun mahina jin. Ada memang tampilnya semua bakal bisa ngebalas saya. Jamaah sadayana bagi simpul ini hormat utamina simpul ngaturkeun repuluhun laksa ketika bingahan ka masyarakat Cirewet Sukadamai Tangerang nu jauh ngajugjug nu anggang dararatang malah nu deukeut tadi kene geus ngaranna luar biasa. Wabil khusus ka para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Musollah Madinatul Munawwarah nu sangat luar biasa disepuhan ku Abah Haji Jarok Endil anu dipaingan ku para pemuda-muda Mora luar biasa pahoyek leungeun pantai tangan kula kaluar tina tol langsung geus disiapkeun pemuda Pancasila jang awal kula alhamdulillah luar biasa. Oh Masya Allah eta pemuda Pancasila ngawurkeun sirinu gede jalan wiu saya kopi di urusan aing pada mah aya katanya dina lakson eta aya nu ini kene eta daripada yang lieu salam suara eta mah iu tapi rumahnya kamu balik kayak kopi dia jadi mah luar biasa pemuda Pancasila doakan sing barokah amin sing jadi ormas anu dulu jamaah selalu teguh megang Pancasila amin selalu cinta terhadap NKRI amin selalu cinta terhadap agama amin ya robbal. Oke para jamaah sadayana nu kula doakeun mudah-mudahan nu haladir kabeh sing paranjang umur sing barokah milik sinaran rizki sing hasil kahayangna ya robbal supados tenyang kolong kana waktu saganggu kana waktu urang puput bae kana puna urang ala bae kana muarana urang udag bae
pamaksadanana urang kalambay ngaosna supaya tereberes ieu acarana insya Alhamdulillah urang ayeuna wengi sahate kabeh ge urang daek tiuk di dieu tempat ieu ibu dia